Wilujeng siang, patepang deui sareng Riko, Ragil, Rachel dina Radio Bogor. Hai. Yo, Siang ieu kami hoyong bawakeun berita ngeunaan fenomena hujan batu di Purwakarta. Fenomena hujan batu di Purwakarta, Jawa Barat, rame barobah kaayaan perbincangan di sosial media. Kejadian kasebat lumangsung dina Salasa 8 Oktober 2018 siang. Ti foto anu katembang di lokasi hujan batu ukuranana raksasa tumiba halaman. Sumawonten wangunan imah ku kituna ruksak parna. Dihandap ieu fakta-fakta hujan batu di Purwakarta. hiji penyebabna. Hujan batu lumangsung alatan peudak di lokasi pertambangan. Di pikanyaho keur aya aktivitas pertambangan anu ngagunakan peudak di lokasi kasebat. 2. Karugian. Alatan hujan batu di Purwakarta kacatet sahenteuna 7 imah sarta hiji madrasah rusak parna. Nanging henteu aya korban jiwa dina kajadian ieu. 3. Kronologina. Kajadian hujan batu lumangsung dina siang dinten. Sajongjonan lumangsung bitu, sireuna tawis bahya atos nyoanten supados wargi tiasa nyalametkeun diri. Saterusna, sementara biasana proses bitu batu dipigawe saloba 3 kali, bitu hujan batu di Purwakarta lumangsung dina proses kadua, ku kituna batu raksasa terlempar ngeunaan imah wargi. Kaopat, perusahaan anu kalibet. Hujan batu lumangsung margi bitu di lokasi penambangan kaduh pausahaan PT Mandiri Sejahtera Sentra. Pausahaan ieu ngabogaan lega wewengkon 41,8 hektar sarta atos mapan salila bertahun warsih. Abdi kedah pungkaskeun ieu, kedah sagancangna. Urang kedah tanggal walon sumawonten imah anu ruksak. Tangtos Direktur Teknik PT MSS Bambang Yudaka. Sekian. Hatur nuhun. Pamirsa, wilujeng patepang. Deui sareng simkuring ngucup dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta rusakna hiji imah alabatan kena musibah longsor di Bandung 9 Desember 2017. Intensitas hujan anu agung nu turun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin sonten nyebabkeun pergeseran taneuh di Kacamatan Ibun anu menyebabkeun taneuh longsor di wilayah eta. Kapolsek Ibun Ibtu Asep Dedi nyarioskeun yen taneuh longsor kasebat kejadian di Lembur Kesik Rincang RT 22 Desa Dukuh, Kacamatan Ibun, kira-kira tabuh 7.30 waktu Indonesia Barat. Pergeseran taneuh longsor dina panjang 15 meter, lebar 4 meter, sarta luhur 6 meter. Eta nimpa salah sahiji imah boga warga anu aya di sakitaran tempat kejadian eta. Dedi ngungkapkeun kronologi kejadian, wanci kejadian taneuh longsor, korban keur sasarean di kamar. Kadenge suara gemuruh ti kamar pas ditingali ti palebah kamarna si horeng teh kamarna tos kauruk ku taneuh hungkul. Taneuh kasebat asalna ti serang anu aya di sisi luhur imahna, kedalna. Terang imahna katimpa taneuh longsor, saterusna korban dibantuan ku tatanggana. Teu aya korban jiwa tina musibah taneuh longsor ieu. Ngan saukur kerugian nu mangrupi jebolna tembok kamar korban hungkul. Korban sareng 5 anggota kaluargana ayeuna atos dievakuasi. Saur Kapolsek Ibun Ibtu Asep Dedi. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Dina wartos bulan ieu, Jakarta ngalaman banjir pangbadakna dina dasawarsa. Aya 66
jalmi anu dina catatan. 2 urang leungit sareng 173.000 warga anu ngungsi. Jakarta mangrupikeun kota anu paling gancang pikeun kabanjiran. Saur anu arti perkotaan, kabanjiran di Jakarta teh kusabab pamekaran imah sareng kalobaan jalmi atawa overpopulasi. Tungtungna Jakarta China tiasa sarua jeung tingkat laut. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bede ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kanjing dina samigon kampeng keur ieu anu kahiji. Jakarta Wakil Pupuhu Partai Demokrat Syarif Hasan negaskeun, partayna teu acan resmi ngagabung dina pamarentah Joko Widodo Maruf Amin. Menurutkeunna dugi ka kiwari Majelis Tinggi Partai anu dipimpin ku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono teu acan nentukeun sikap. Enya emang diputuskan ku Majelis Tinggi saur Syaiful nu dikonfirmasi warta dina dinten Senen 12 Agustus 2019. Syaiful nambihan lamun aya kader Partai Demokrat nyebat parantos ngagabung ka pamarentah hal eta teh mangguripkeun pamadegan salirna. Yen aya kader-kader nu boga pamadegana parantos ka pamarentah tur sajabana, eta mah masih teu acan diputuskeun secara resmi bejana. Anjeunna oge nyuhunkeun kanggo sadaya pihak sabar ihwal ti sikep politik Partai Demokrat. Sabab Majelis Tinggi Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat. Ieu bade diproses heula sareng masih samentara diagendakeun saurna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamiarsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.